Kakak tukang membuka heula ka para dulur. Sampurasun kadulur anu salembur baraya sajagat ayeuna Sadunya sadunya nya. bade poho Oh sadunya. sadunya Aku kabeh dulur teh. aya jagat jeung dunya sarua teh Beda jagat dunya geus beda. Tapi da eta keneh nya. eta keneh lah ayeuna dina bubuka nuluykeun anu kadua. Tinu kamari nya jigana wawacan lain wawacan non padaran naskah Malat Galunggung nu kamari dilanjut Iya. anu sesi anu ti payun geuning kabujang waktos tuluh baraya. Nyata dilajeng kana amanat Galunggung keneh rupina teh anu bab Rekto opat. rekto opat. Suruput lah. Uang kawitan mah itu. Kawitan lah kawitan. Carekna, carekna. Dina retro opat carekna petik rama na urang lanang wadon ia tuah ieu tapa ieu tuah na urang goreng tuah goreng tapa maja tuah maja tapa rampes tuah maya tapa. Ya. Artinya menurut ajaran dalam Petik Rama, bagi kita laki-laki dan perempuan yang beramal ya bertapa, itulah perbuatan kita. Buruk amalnya berarti buruk tapanya, sedang amalnya sedang tapanya, sempurna amalnya berarti berhasil tapanya. Kadinya bro, itu kadinya. Segitu lah. Ya sok. Jadi namun bebasan nu ayeuna mah eta teh melak hade jadi hade. Melak goreng jadi gorengnya. Melak cabe jadi cabe. Melak bonteng jadi bonteng. Ngan pada hiwati melak pare jadi jukut. Jadi pelaki ngilu jadi. Itu dipelake milu jadi hartina segala rupa proses kehidupan teu anggang jeung lain halangan rintangan. Bakti jeung gawe. Nah cenah bakti jeung gawe ari bakti mah hasil gawe, ari gawe mah hasil maksud. Itunya sadulur kabeh nya bisi salah bahasa ye. Benerkeun we lah dina komenan ke. Lajang. Yang apana urang kutuah namana beunghar kutuah namana wayatapa namana muji sakali jaku tapa namuji maneh keh onam sugan kurampesna tuah mana beunghar namana nyesel sakali ya urang henteu tapa nyesel maneh keh onam sugan tu goreng na tuah mana burungna tapa. Artinya acan Rada panjang hamo kurampes lamun dipindahan na tuah jaga di peda sakali hamo karampesna bahan wah jarang dipuji ku suku sakali si cangcingan si langsitan si paka si rajin leukeun kumua surahan
si penya si paka marag waragawal parusa amet imut rajin ngelakeun pakarep dana ia bisa ngaranya titis beunghar wayatapa kitu rampes tuahna menak. Yang artinya sayang, artinya Adapun kita ini karena amalah dapat menjadi kaya, karena amal pula dapat berhasil tapak kita, maka orang lain akan memuji tapak kita, maka puji sajalah diri sendiri. Barangkali karena sempurna amal maka menjadi kaya. Bila disesali oleh orang lain karena kita tidak melakukan tapa, sesali sajalah diri sendiri. Barangkali karena beramal buruk maka tapa kita menjadi batal. Percuma jika amal itu dihilangkan karena takut dicela oleh orang lain. Percuma kita menambah amal bila mengharapkan dipuji oleh orang lain, sebab si cekatan, si terampil, si tulus hati, si rajin tekun, si tawakal, si bersemangat, perwira, cermat, teliti, rajin, tekun, penuh keutamaan, ya berkemampuan namanya, benar-benar kaya dan berhasil tapanya. Begitulah kesempurnaan amal orang mulia. nah jadi dina bag-bagan kehidupan urusan dunia pakaya harta banda cek episode tiheula oge tapa teh lain hartina dina ieu naskah, lain dina harti nyungsi diri kanu sunyi anu kadon digemrong reungit jaba tunduh jaba lapar jaba tiris. Jadi tapa dina ieu naskah mah ngahartikeun teh migawe pagawean anu kacekal ku masing-masing ku maranehna sorangan sesuai dengan skill meureun jeung keayaan. Tah lamun urang barang gawena soson-soson nya hasilna oge lumayan, bahkan bisa disebutkeun leuwihan. Lamun gawena padu kadang-kadang teu meunang hasil nya. Dina meunang lagi meureun teu sabaraha. Nya teu sabaraha. Kudu kumaha cenah. Tah tadi cekatan mah meureun sarua bahasana jeung bahasa umum sa Indonesia nya. Artina teh mun urang mah hampang birit meureunnya, terus rapekan, tekun. Non tekun teh bahasa urang teh nu ayeuna teh Soson-soson. Leukeun. Leuk mah pagawean anu rumit, leutik, hese, leuk. Tapi ku leukeun masuk jadi beres. Nah, hayang nepi karena bag-bagan urusan harta dunia atau jabatan meureunnya tingkatan status sosial nya kumaha urang bareng gawe nanya. Namun urangna apil lain mun hayang jadi pejabat tinggi ya sakola tina SD dan bisa nepi kumaha nya ge tina SD ge jadi petani super, tina petani non berhasil nya ge gelarna profesor lamun ceuk bahasa urang ditu mah. Da anggar kredibilitas sakolana SD. Walaupun pangkat tertinggina profesor di lapangan di sawah ada anggar SD. Mungkin formal. Jadi sagala oge dina sagala bidang kudu sason-soson. Leukeun. Nya. Serius mun lah sagala bahasa eta we lah di kanya kantet-kantetkeun. Bener-bener jujur. Dilajang. Dirajang.
ulah bosenan ulah non malas teh malas-malasan teh ngus-ngus hoream geuning can ge acan barang gawe ngesebut lah can di gawe geus lah hese ulah loba lah tapi kudu hayu gitu. can ge acan barang gawe geus aduh berat can diajaran lanjut Jaga isis dicarek ku kawalat walatnya dipuhun di maneh malui sawarga ing kahyangan batara guru lamun tepet bener di awak di maneh tu ucap na urang kahaja buat si mumulan si ngedehan si bentele dungku peruk supenan jangkelek raheke mamele brah hele seler waler hanti waler tanbira kuciwa rohaka jangjangka juhara henteu dibi kabisa luhnya mumulan mo teuing mah manggahayang barang hual mreswala kumulutuk pregutu surahana sawekeng poporose eta teh poporose tereh kasimutan tereh kapidenge moal teteg dicarek wahidan sulit rusit rawa japapa berarti nah terus camkanlah ujar orang-orang tua ujar leluhur kita sendiri agar masuk surga tiba di kahyangan batara guru bila kejujuran dan kebenaran ada pada diri kita sendiri itu dikatakan kita menyengaja untuk si pemalas si keras kepala si pandir perenung pemalu mudah tersinggung lamban kurang semangat gemar tiduran lengah tidak tertib mudah lupa tidak punya keberanian kecewa luar biasa sok jago juara atau jagoan tetapi tak berkepandaian selalu mengeluh malas tidak bersungguh-sungguh pembantah penempelak selalu berdusta bersungut-sungut menggerutu mudah bosan segan mengalah ambisius mudah terpengaruh mudah percaya kepada omongan orang atau tanpa disaring dahulu tidak teguh memegang amanat sulit rumit atau mengesalkan aib nista. jadi tadi anu can kabahas teh perkawis percaya diri nya puji ka diri geuning aya tadi anu dimaksud muji ka diri teh nyaeta percaya diri anu bisa jadi bahan utama karena hiji niat yakinkeun ka diri meureun yen urang teh bisa ulah can ge acan geus luh lah tadi geus ieu eta kasebat deui bosenan geuningnya malas-malasan budak ayeuna mah rebahan meureun can ge acan teu purun wae gawena teh heuai gitu terus can ge acan kawani geuning aek nyeun tindakan teh loba ting memilah dan memilih tentuna alasan teu dipigawe begitu aya anu nanya teh loba alasan nah cenah kieu lah
A B C D dan lagu ayeuna mun 1000 alasan na dangdut mah nyebeh dituna nya moal meunang hasil nu dimaksud nya jauh hasil sih hasil ngan meureun lila batur geus ka mana ieu nakeun kene di dinya karena ku loba dianggeuy-anggeuy diangai-angai lah isu lah engke ge bisa dipake loba luh jeung lah yakinkeun ka diri aya hal anu anyar sifatna ulah nyebut teu bisa digawe heula meureun kitu nya bakal kapangi lebah mana ieu urang mampuna lebah mana salahna oh kudu kieu ke kapangi sorangan kadang-kadang teu nanya ka batur ge kapangi teknik jeung teorina sistemna kumaha anu dimaksudkan tujuan akhir anu sampurna ngan lamun can acan loba malas loba alasan rek kumaha bisa majuna eta diri eta bangsa ieu nagara atau eta keluarga boro-boro jang nagara bangsa keluarga jang dirina oge biheung ku pan loba luh lah mah tuh ya pangadulan mun ieu mah mun cek bahasa barudak anu umum ayeuna mah jiga patung jiga kanyut dina punuk na punuk can acan we berangan terus jiga kanyut dina tarang cenah atau eraan mun keneh ngarakeun Kang Jajang daripada eraan mah sadahar mun ngarakeun mah bakal wareg dahar kalau istilah mah dahar nya gitu wani berspekulasi dengan tanggung jawab tapi jeung pagaweanna ka beresna samoal bener lamun teu nyalahan heula mah nya bener lu wani nyoba wani digawean duh eta nu ngalangku coba ieu mah carita hayang maju can gacan geus luh lah gimana majuna gitu terus lanjut lajeng katang-katang di kalesa di kawah makusang Yamadipati atma cumuduka ring yoga tiga mangrupa jama maka jadi neluh mulana mumulan sangkana nya kahyang henteu diimah di maneh menta tuah kasakali menta guna kasakali henteu dibere kesel hatinya jadi neluh pamalina ia doakan ia jangjitan ngaranya kajadiannyana na urang hiri payogya dinu bener sok mayat-mayat pada lubang kawah atau neraka atau dikuasai oleh sang Yamadipati arwah berdatangan dalam 3 periode berupa manusia maka jadi mengeluh aduh punten dulur asal mula jadi mengeluh malas padahalnya banyak keinginan tidak tersedia di rumahnya meminta belas kasihan kepada orang lain meminta kebajikan kepada orang lain tidak dikasih kesal hatinya jadi mengeluh tercela atau karena yang demikian itu ya seperti air di daun talas pinplan namanya
Akibatnya kita mengiri akan keutamaan orang yang benar. Tadi kasabit mayat layar jeung Yamadipati oge naraka anu sifatna beh dieuna teh biar disebutkeun males hayang dibere teh dibere ngambek dina dibere kurang keneh gawena teh menta lampan hayang ngeunah di maneh mayit layon anu dimaksud teh jelema teh urang teh hirupna mah biasa hirup kumuh jeung anu lainna tapi jika anu paeh jika zombie cek bahasa budak ayeuna mah hirup tapi teu manfaat. Nah teu manfaat kurang atawa henteu we. Nah bet karena gawena kur males-males menta saeutak-saeutik ambek teu dibere ambek kurang loba ambek menta na teh leuwih mun geus leuwih resepna poya-poya kadituna bakal cilaka neraka bagianana Yamadipati anu bakal ngahakimanana saha eta nya laku gawe urang nya lain ku pepelakan istilah tadi Mayadipati neraka atawa kumaha anger hasil gawe urang namun orang hirup hayang suksesnya soson-soson dina gawena dina tapana pake kasaktianana naon cenah kasaktian teh pangabisana sing soson-soson tembongkeun cek bahasa orang gitu mah karma sebenarnya tembongkeun ka umum ku keyakinan urang kepercayaan diri urang da urang teh yakin nyieun panggal teh pangalusna teh eta percaya diri muja ka diri eueuh batur nu bisa kuas urang tungtuna kan jadi ide jadi inovasi kadituna teh ku karya teh ya ibarat eta kana panggal wah nantina panggal bakal jadi duit lobanya bisa loba da panggal teh sabaraha rupa kapan rupa-rupa anu tina dijieun tina awi tina kai tina besi anu ngahiung anu sorana bisa ngawik-wik eta kan jadi karya anu hade ngahasilkeun pulus tah ngahasilkeun duit namun urangna soson-soson jeung percaya diri ulah jiga mayit hirup mah hirup tapi teu guna kurang manfaat boh ka manehna boh ka batur ajeun teh hirup kalah jeung piomongeun di dunya teh ajeun teh hirup kalah nyieun karasahan di dunya teh ajeun teh hirup kalah nyieun karuksakan tah eta mayit hirup neraka bagianna Yamadipati anu ngahakimanana mun bahasa urang nu lain mah dulu urang teh meureun karma mun bahasa nu tadi teh mah melak hadenya jadi hade melak goreng jadi goreng melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng lajeng ya. Teh yang dah eta katang-katang iya teh mana tah iya entah sarungna pake da tiris pan na tuah rampes dina urang agama ning pare mangsana jumarun 3 daun mangsana di oyos oh iya oyos gede pare mangsana bulu irung bekah takarah nunjuk langit tanggah ka takarah kasep nangoh tu iya ngaranya bumesi takarah lagu tungkul harai asak takarah candukur ngarasa maneh kaeusi aya sinu hayang daek
kitu make huripna urang rea agamaning pare pun lamun umisi tangah araihai tangah asak tengah tangah hapa ngaranna pahi jeung ayeuna ngaranna henteu aleunana alaeunana artosna. Adapun amal yang sempurna pada diri kita adalah ilmu padi. Pada saat bertunas sebesar jarum keluar daun 3 daun, saat disiangi tumbuh dewasa keluar kuncup seperti bulu hidung, mekar buah yang menunjuk langit, yang menengadah indah tampang namanya. Setelah berisi tiba saat mulai merunduk, menguning, masak yang makin runduk karena merasa diri telah berisi. Bila ada yang mau dan bersedia atau berbuat demikian, maka kehidupan orang banyak akan seperti perilaku padi. Bila saatnya berisi akan tetap tengadah saat menguning, atau tetap tengadah saat masak, atau tetap tengadah hampa namanya. Lain dengan yang disebut atau padi rebah muda. Ulah make atau ieu teh langsung Ya. Oh. Rebah muda sebab nihil hasilnya. Ya agamaning pare nya. Agamaning pare. Nah, dinamang sa pare jadi eusi oge ieu aing. Eusi tah. Ieu aing boga kredibilitas. Aing boga pagawean. Aing bakal ngasilkeun. Tah ieu aing bisa, aing mampu. Tah kudu kitu nu disebut percaya diri. Nah, kadieuna pada tangah oge tengadah teh mun jiga jumawa gitu nya. Ya. Lain jumawa sombong adigung gede hulu kadi maksudna teh tembongkeun pangabisa urang. Dina naon? Urang teh anu ahlina nulis biasa di gawe teh profesionalisme kerja meureunnya. Jadi kredibilitas kadituna. Tah ieu aing. Aing teu kieu yeuh. Nah, iya hasil gawe aing teh seperti ieu. Nah, kadituna lain hartina terus urang teh kudu seperti itu. Eta mah nemongkeun kredibilitas, nemongkeun profesionalisme urang. Sangkan di aku kudu ningali karya urang teh oh heueuh kitu nya. Jadi aya waktuna nya. Nah, aya waktuna nemongkeun mun eno promosi meureun nya, iklan meureun nya. Zaman ena mangiklankeun. Nah, terus bila mana geus kaciri hasil jeung prospekna bagus, hasilna bagus, jadinya urang baru tungkul. Tunduk, ulah jumawa, ulah sombong, ulah bedegong, ulah asapang aingna nya. Agamaning parepan gitu, bila mana berisi kan lebih tunduk sabab tungkul. Isina mah istilahna mah meureun karti ku sararea oge. Sabab dai manusia mah tungkul tempat kaluluputan, tengah tempat kalepatan. Ngan pake ilmu pare dina ngeusi oge anger aing dangah dan nemongkeun mun ayeuna mah zaman ayeuna istilahna mah promosi iklan atau apapun itu bahasana. Lamun geus eusi nya wayang rendah hati. Sok sanajan dina prosesna nya nu tadi teh aya oge nu tengadah asapang kangna asapang aingna padahal mah naonan hapa sia teh kitu nya meureun nya Kang Jang. Naonan. Sombong adigung gede hulu diheulakeun jumawa jiga nu heueuh padahal naonan. Tiga kuring nya. Nah, kan eta kaumuman penyakit manusia. Sarerea eta teh kaentreupan sifat eta. Ngan meureun ai kieu mah urang modar bahasa-bahasa kalimat-kalimat dawuh-dawuh leluhur urang teh boga kadali meureun nya Kang. Da eta geus mah jauh tina sifat teh eta urang mah.
jika nu aing bisa nyaho aing teh hapa gitu. Terus teu aneh da sifat eta mah nya. Mun eta nya urang moal kieu kan. Ieu lamun teu salah mah nyaho bener. Tah mun teu salah mah nyaho bener. Nah, salah sahiji eta padaran tina agama ning pare. Kudu dipigawe lain orang hormat ka pare. Filosofina benernya pepatah eusina eta di dinya anu kurang kudu dihargaan teh. Yen geuning pare oge mere beja jangka manusia anu rancage anu bisa maca kaayaan diri jeung alam jeung pangeusina jeung ka Gustina. Makana nyeun kahadean salaput umur satungtung hirup urangnya ngajang geus puguh nyaho di mana pare eusi mahapa tetep juga eusi da teu diala ieu. Nah dina dialana geus nyaho ieu urang teh bakal dibuat babet kitu tah. Geus paham kana eta Kang Jajang. Ditutu geuning nyaho. Wah can tanggal mode ari pararugo can di erek-erek dipoekeun da panas eta teh. Tapi nu eusi mah ngeluh we. Sakurangna ditutu di kumaha. Da engke ge karasa. Tah Di sabar. dahar teh wareg geuning geus biasakan mah. Satungtung urang hirup kudu jadi manfaatkan Kang Jajangnya. Ulah kawas nu tadi nu ti heula geunang. Nu diobrolkeun mimiti dina bahasa nu pangluhurna. Hirup mah hirup tapi jiga mayit hirup. Hirup tapi uhuna. Patung ngaranna. Patung ngaranna meureun cek bahasa ayeuna. Darah yang elus-elus, dincep-encep beureunya mun cek bahasan ayeuna mah. Nya ulah nyembah teh ka patung, nyembah teh eta na tah sifatna. Mun sifat eta dikukut nya wayahna moal aya kamajuan. Dari patungna mah teu naon buatan urang, buatan jelema, buatan seniman. Diduruk ge beak, lamun batu didagor ge. Punglak. Balangkeun ka Citanduy ge. Dikeum. Nah, lain etana. Eta sifat patungna. Yang diperhatikan, diulas, diusap, ditatap. Lain eta. Kan kolektor banyak patung di lapan. Nah, itu. Ai hasil hayang ngeunahnya, ai gawe hayang anu enteng nya aya eta oge amun bisa mempek tapi da anggar kabeh gaya proses di anaknya kan. Teu mungkin ujug-ujug langsung enteng. langsung hasil. Sele we nya. Cerai jeleg-gedeg da lain sulap, lain sinetron ieu mah. Dunya mah kahirupan mah aya proses. Terus anu lucuna teh geuning anu pare hapa keur mah bedegong, keur mah hapa bedegong deh. Ya. Eueuh nanaonan si eta teh bedegong mah heueuh. Sombong adigung-adiguna dar sarigan nu heueuh. Eta teh umumnya zaman ayeuna. Oh. Balatak. Balatak tapi keun bae da. Ada proses. Ngaranna ya dunya penuh warna dan warni, Bebas. bebas, hirup adalah pilihan, arek milih jadi naon gitu. Itu Lajeng-lajeng. tu agama di urang nya. Ngarasa maneh imah ka eusi. Leuit ka eusi. Dayeuh ka eusi dipake sikara, dipake si bangke, dipake hulangga moal kabita na pare ya kena henteu aleunana alaeunana henteu curutaneunana na urang nya sarua deung ayeuna ngawara ngaranna moal karampes jaga rang teoh toah boa teu heubeul nyewana pun lamun heman dinu karolot teh nya jagara rang naon ieu teh Suwean. jaga ngarampas jaga ngasukeun ulun jarang midukaan. Terus nanya kanu karolot muat
teo sasabna agama pun na sasana buat karolot pun artina demikian perilaku orang banyak karena merasa rumah telah lengkap atau terisi, lumbung telah terisi, negeri telah ramai isinya, dijadikan kekayaan, dijadikan persediaan, dijadikan perhiasan. Tidak akan ada yang mengingini padi itu karena tak dapat dipetik hasilnya. Tak ada yang patut ditiru, maka orang banyak sama dengan rebah muda namanya. Janganlah kita berwatak rendah, pasti tak akan lama hidup. Bila kita menyayangi orang-orang tua, hati-hatilah memilih istri, hati-hatilah memilih jodoh, hati-hatilah memilih hamba, agar jangan menyakiti hatinya. Bertanyalah kepada orang-orang tua, niscaya tidak akan hina tersesat dari agama, yaitu hukum buatan leluhur. Nah tadi tina hasil gawe nu hade bakal oge mana ngasil anu hade. Tah tina hasil nu hade ku sabab kebiasaan asa menang manehna hasil teh pagawean eta pagawean teh tungtungna jadi pupujian Kang Jajang. Sagala aya kapan tadi geuning bro di juru bro di panto ngalayah di tengah jalan kadang-kadang aing ye pangbeungarna dia tempat, aing ye pangkasepna dia tempat, tungtungna cek bahasa kolot mah lir teh ibarat pare ayeuna Mudupruk ayaan mah ayaan areusian ngan ku sabab ayeuna dina ek dipanen oge loba ting nu muragna itu manfaatnya. jaba kotor. jaba migawena teh hese geuning bener eta hasil tina gawe mampu kacirina. Tapi ari jeung batur nyiku ari ka batur goreng nya ari ka batur teu berehan istilahna kitu dan hayang dibere nya bisa mah urang kudu mere unggal poe nya akan loba cara ibarang bere teh nyantukna juga pare nu ayeuna beunang ku ayeuna ibaratna teh terus naon deui tadi teh anu kabahas teh nanya ka kolot atina aya nanya ka kolot teh meureun sesepuh mana mus leuwih pengalamannya dina bagan pengalaman dina umur. Nah intina mah meureun leuwih paham kana kaayaan dunya teh da dinten teh ge antara urang umur 18 tahun jeung kolot umur 60 kan leuwih asa meureun lengkahna teh. Jadi ulah leupas nanya tuh nanya ka kolot didinya lain hartina kolot hungkul aya musyawarah meureun Kang Jajang dina urang kurang pati paham wajib nanyakeun ka saluhureun anu paham ka sesepuh didinya di eta tempat tong slonong boy nya ge bisa aya tata krama meureun etikanya nya ge geus mampu dina paemuan nu ieu aya tata kramana sok sanajan hasilna geus puguh pada nyaho umum oge kan beda tempat nu beda deui ibarat itu sanajan paemunna luhur tapi amun aya tata krama anu diliwat nya ibarat pare ayeuna waduh ye lur euy ningali bakatku semangat ieu maca naskah amanat galunggung kacamata lesot ge teu karasaeun kira dulur tah eta teh rupa-rupa kahirupan zaman ayeuna nu umum kitu beunghar pupujieun kadang-kadang malarat oge pupujieun euy Yang kapuji deh. hayang kabere acting tungtungna mah kacirina mah malarat nyaho di lemurna pangbeungharna eta geuning sok bararang main di kota gede nya tah eta teh malarat pupujieun
beunghar pupujieun loba. Iya mau dibering saya gini BLT. Mun cek zaman ena mah kaum sosialita. Biasana tumerapna teh kanu balaleunghar. Jet set gitu tah. Kaum elit. Bari jeung teu karasa ieu, teu nepi ieu ka urang. Kadang-kadang kasadulurna ge teuing. Rupa-rupa kasombongan hal dunya geuning. Jeung da teu ngarasa sombong eta teh. Nyejek rasa mainnya mah teu sombong. Bari teu ngarasa sombong eta. Sabab geus biasa. Ini gue loh gitu. Maing we jeung. Lo apa maksudnya? Arogan cek bahasa ini namanya. Nya eta teh pare ayeuna nih barangna kitu. Berisi mah berisi, Tapi kotor, tapi kotor. kuletak. Ah iya kuletak heula ada ge. Parena geus Ngawana ge rudet. kena letak na kahanap nu baca ieu. Oh gawe geus bener, hasilna geus benernya Kang Jajang. Mucep kieu, nah pelaksanaan tina hasil mucep kieu eta masih keneh kaurugan ku sifat-sifat nu tadi. Pupujieun, sombong, adigung, adiguna, badegong, dari masa aing mampu kawasa kuat masa aing eusi gitu. Eta kan umum tuh miba kemudian di tempat-tempat pusat mah ibu kota kan karena itu lolobana teh nya berikut meureun arurang oge nya hampura we kan rumasa da kuring mah rumasa. Nah dilajeng Tah ieu nu sok loba beredar di naskah Galunggung teh kur ieu wungkul tah. Kur kalimat ieu bait ieu gitu. hananguni apalna teh eta we hananguni hana mangke. Ajangnya Heeh. hananguni hana mangke tan hananguni tan hana mangke. Tuh kan lancar. Lancar eta mah. Apa kulantaran Remen dibacana, remen ngadenge remen maca. Lancar. aya mah baheula aya tu ayeuna henteu mah baheula Nyangkeun. ayeuna Tuluy. hana tunggak hana watang tan hana tunggak tan hana watang hana mah tunggulna aya tu catangna hana guna hana ring demakan tan hana guna tan hana ring demakan galah dawa sinambungan tuna galah cindek kinung gelan. Terus teko kahanap milu teh dia. Tekoan tukna karahna urang ngarasa maneh henteu apa Bako. lalo tandang marat nimur ngaluar ngaler nyidua renya kahayang renya gesan mangkuk bogoh pindah renya agama renya pating timan pipirakan ider-ideran boga dikuras hayang renya hulun mung kusorang kasorang jang urang henteu tapa salah pake urang mena. Sok cik artina ada dahulu ada sekarang, tidak ada dahulu tidak akan ada sekarang, ada masa lalu ada masa kini, bila tidak ada masa lalu tidak akan ada masa kini, ada pokok kayu ada batang, tidak ada pokok kayu tidak akan ada batang, bila ada tunggulnya tentu ada catangnya, ada jasa ada anugerah, tidak ada jasa tidak akan ada anugerah, galah panjang disambung batang, galah tusuk dipotong runcing. Akhirnya malah kita merasa tidak melakukan amal baik, lalu berkelana ke barat ke timur, ke utara ke selatan,
banyak tempat tinggal, rumah, senang berpindah-pindah, banyak tanaman-tanaman, banyak tempat peristirahatan, perhiasan, perak, bertualang, senang memelihara ternak, ingin banyak hamba, tidak akan terlaksana karena kita tidak beramal atau berkarya baik. Salah tindakan pada para orang terkemuka. Jas merah. Non jas merah teh? Ulah pokoknya sejarah. Nah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nya kapan orang gubrak ke alam nya teh meureun aya indung jeung bapaknya. Aya aki ini nih. Ya nini beh dituna meureun uyet bawa jangka wareng kait siwur dikerait teh meureun. Bahasa-bahasa nu ayeuna. Ayeuna sampeureun jaga. Pagawean Di ayeuna hari teh sampeureun kiwari kitu nya. Naon bahasana teh? Mun aya kiwari mun eueuh bihari. Bahasa-bahasa eta keneh sabenerna mah. Jadi nu di ala ayeuna teh nang pepelakan baheula gitu. Da malah ayeuna mah di ala ayeuna. Bahwa itu tangkal rambutan teh menang melak uyut di ala ku ieu tah. Mah bisa melak ayeuna di ala ayeuna. Eta. Jadi urang ge kudu pepelakan jang. Bukan jaga Sampeureun jaga. sampereun jaga anak incu umpi. Nya anggar kreativitas, Nya Karya. repekan lah. rapekan bahasa-bahasa urang teh. Inovasi jadina kadituna ku anak itu tadi sempurnakeun deui, bahkan bisa leuwih maju, modern, canggih. Kudu nyen pepelakan hade heula ati ayeuna jangkang ke. Ceng-celengan, Ceng-celengan. nyeun leuhit, Nya pepelakan tabungan ge. hidup, tabungan masa depan. Pepelakan ge meureunan gitu. Ulah kena urang nu melak hayang ka hasil di kala ku urang gitu. Kadang-kadang kan urang sapertina teh teu kalah hasil. Naon teu kalah hasil bawa dijual teh taneuna. Bawa longsor, Longsor. bawa kaduruk, bawa kaparet kudu nuar. Yang nu penting mah urang karya we heula-heula. Nya Diheulakeun karya. ulah itu kana hasil. Perkara hasil mah perkarana. Ulah jadi perkara. Da saya ieu gawe. jadi hasil mah henteu ulah dipermasalahkeun. Nya. Gawe datang tuh. Kan gawe mah ngabobodo kana hasil. Tah eta. Gawe mah ngabobodo kana hasil gitu. Anu bab di heula kungsi dibejakeun buruh kumaha borah. Yang gawe mah ngabobodo hasil. Gitu. Sok coba lanjutkeun PK tamat. Jika nu wegah wacana teh. Tanahana nguni we baca. Nyorong teh tanya. Mun bae jeba caang jeba lempeng jeba rata bisa eta mah teh tereh. Anak mun hana mah kita nuni teh mah ge aduh ngebut. Tapi keun bae nya. Keun bae Da diajar. Diajar ieu Jadi seni na eta ini. orang sudah milenial teh kieu. Jadi kok apal eta teh. Amanat galunggung teh amanat sautan banyak amanat sautan. Apanan teh eta we nya. SMS sautan mah. Lajeng na Gusti na Panghulu na Wiku sakabeh salah pake na Raja sabuana salah pake beuki awor-awur tanpa wastu ikang buana carek rakean Dharma siksa surung rejagisan mangkuk heuweung keneh morenya ewe surung prita pak sore Ewe teh naon teh. heuweung keneh henteu tapa mungku kasorang ja urang henteu tapa kena henteu
bisa untuk dikarajina jaku ngerasa maneh goreng toah karah dipindahan ku urang hamo tugalah dawa sinambungan tuna ngarana nu pridana nu takut sapa nurut dina menak di Gusti Panghulu ria kabisa prinya cacingan gapitan ia galah cedek tinunggelan teka ngarana hatina teburungeun tapa kitu mana urang pun artina ya pemilik tanah, ya penguasa, ya pendeta semuanya salah tindak. Ya bahkan raja seluruh dunia salah tindak, makin semerawut tanpa kepastian dunia ini. Kata rakean Dharma Siksa, urung memperoleh rumah banyak, lebih baik jangan beristri banyak. Urung bertapa mencapai kesucian diri, lebih baik jangan bertapa. Tak akan terlaksana karena kita tidak berkarya, karena tidak memiliki keterampilan, tidak rajin karena merasa diri berbakat buruk, malah lalu kita jauhi. Percuma saja, ibarat galah panjang disambung batang namanya. Panjang. Mereka yang utama yang takut akan kutukan, taat kepada orang-orang mulia, kepada pemilik tanah dan penguasa, banyak memiliki keterampilan, cerdas, cekatan, terampil, ya ibarat galah tusuk dipotong runcing namanya. Tidaklah mengurungkan, menyia-nyiakan amal baik kita bila demikian halnya. Galah tawi rupa-rupa awinya Segalawi Galah jadi tegantar. aya padaran nu kaliwat. Galah panjang disambung tuna. Loba pangabisana hanjakna pupujieun. Aya eueuh pangabisana keur mah pangabisana saeutik pupujieun deui. Malas-malesan, resepna rebahan, horeaman, gerah yang dipuji ke lebah mana meureunnya pujeunana, da gaweana ge acan, gaweana ge eueuh, gaweana ge acan terbukti. Gerah yang dipuji pangalusna. Eta salah sahiji sifat-sifat nu umumnya. Bab anu tadi kasambungin nu bieu sami keneh. Anak karya, inovasi, kreativitas sami keneh. Bahasan-bahasan nama anu tadi keneh. Di dieu mah eta teh awewe merenya Nya. Jodoh. Nah, terus mun aya pangabisa yang diasah kan jadi profesional. Jadi ahli. Kan tadi kebahas oke. Tina ahli jadi profesional. tenaga ahli Can bisa tadina terus bisa ahli di bidangna terus profesional we punya kredibilitas pan. Oh nya si eta ahli di bidangna. Atur ke manajemen disebutna mun profesionalnya. Nah gitu. Awi diseuketan galah runcing. galah runcing. Jadi bakal lebih manfaat pan. Keur mangga saya manfaat diseuketan. Bisa pakai patok, bisa pakai mun aya mah tusuk sate, tusuk gigi, tusuk konde segala rupa. Maksudna mah lain diseuketan-seuketan teh diolah deui sangkan leuwih alus. Lebih loba manfaatna.
mun ukir mah tukang ukir tina awi mun ukir resep namanya dina awi teu mangsa ukur gelempeng kitu geus we beres nepi ka kitu Di kulung. kulung kan oge alusnya kan pernah karya-karya nu lain kreativitas inovasi oge terus nanti tah terengeusan Rengeusan. yok Kang lajeng entang ke mun dina bab akhir kuring baca ti awal Nya baca di awal. tanpa arti Iya. Lajeng kuna urang ala luwirna patanjala pata ngaranna cai jala ngaranna apya henteu tiburung ngeun tapa kita lamun ditan apa teh nya ongkoh-ongkoh dipiraeun di maneh geunah dina kageulisan mulah kasimutan mulah kasiweran kanu miburung ngan tapa mulah kapidenge kuna carek goreng ongkoh-ongkoh dipitineung di maneh ia rampes ia geulis artina kita ditiru wujud patanjala Kita tiru ulah make di kita tiru wujud patanjala patanjala teh meureun mun ayeuna mah naon air tah. lain jaring kitu urang lain oh lain Tah, pata artinya air. pata berarti air jala berarti sungai tidak akan sia-sia amal baik kita bila kita meniru sungai itu terus tertuju kepada alur yang akan dilaluinya senang akan keelokan jangan mudah terpengaruh jangan jangan memperdulikan hal-hal yang akan menggagalkan amal baik kita jangan mendengarkan memperhatikan ucapan yang buruk pusatkan perhatian kepada cita-cita keinginan sendiri yang sempurna Ya sempurna, ya sempurna ya indah beres. salin dari amanat Galunggung Keropak 632 dari Kabuyutan Ciburuy Payongbong Garut. nah tadi bab tadi itu kabahas maklum para ranyangnya sinyal lemot ulah yang nyandung euy lamun urang teu beunghar ulah yang nyieun imah euy lamun urang usahana ukur ecek-ecek recehan kang maksakeun kumaneh kitu nya ulah cek ting pupujieun eueuh mah sok sing loba syukur meureunnya ulah loba kufur sing loba silih salamatkeun naon tapa tadi aya harti nu kadua meditasi lungsi diri meureunnya sangkan panggih jeung Gusti hayang panggih rek panggih kumaha mun urang dina kurung tempatna kotor bener beunghar bener kasep bener jawara tapi ninggalkeun lampahna anu kurang merenah naon cenah make disebut jawara jawara mah hayang tenang jeung senang teh kudu gelut heula nya ngalekeun nu lain kakara cek manehna eta aya ketenangan hirup padahal mah lain asa dirongrong ku musuh-musuh anu dadakan musuh-musuh nu ngarasa eleh buat beri teu dendamnya kan buat nyieun ekol tujuanna mah kitu jawara gelut heula aing kudu jadi satria hayang tenang cenah hayang panggih jeung Gusti lain beunghar kitu nengan harta bana sakitu lobana bro lebihkan bro di juru bro di pantau ngalayah di tengah imah tujuanna mah hayang tenang jeung senang padahal mah karipuh nya hayang boga pamajikan nu garelis
tujuanna mah demi kemakmuran atawa ngamakmurkeun para janda-janda, para parawan-parawan anu katalangsara, ABC deh gitu ampun paralun ya kadulur lain yang status sosial. Sakira-kira teu mampu ngatur atawa non lain ngatur. Ngadidik dina karakter setiap jelema beda. Ulah we nyandung teh. Nya ulah pupujieun, ulah non ulah. Nah, bahasan nama ulah ngabarung nafsu meureun nya. Burung kahayang. Ulah ngabarung kana kahayang. Kudu ningali kujur. Da moal bisa tenang, lamun urangna teu beres roes dina pagawean. Nu dimaksud nu si diri teh kanu maha suci teh kitu Kang Jajang. Makana ulah pupujieun, ieu bisa itu bisa segala jadi ahli manehna. Sakira-kirana bakal piriweuheun mah teu kudu dipigawe. Foksina we nya. Anu kira-kira kacekel ya ku urang eta teh pagawean teh, eta proses kahirupan teh, eta peradaban teh. Ieu urusan dunya teh sanajan urang bisa. Cai cenah Patanjala. Tah, ulah maksakeun kehendaknya. Tuturkeun kayangna cai. Leok ka ditu oke. Ulah ngarungsing meureun nya. Kudu loba syukurnya, Kang. Kudu loba naon deui bahasa-bahasana teh? Narima kayaan. Da sok sanajan eta cai dipendang lang di eta teh di pegatan teh. Di Bendung. Da bedah. Da bakal anger bae dituna bedah, bae dieuna rembes nya. Moal bisa di Bendung. Sang hareupan hirup bari imut, sangkan kacirin teh pantes gitu tah. Ulah loba luh lah. Ulah ngalawanan ujian. Sang hareupan ujian bari imut. Kan lobana anu lainnya bari bahasana teh. Ngeluh. Cenah ngeluh, wah ini ujian dari Tuhan. Padahal mah Patranjala ngaranna teh sok hirup sesuai kahirupan nu keur berlaku. Nu aya nu tumiba. Kuduna mengkonya mengko ulah maksakeun lempang geuningnya. Dangke ge cacak-cacak di Bendung oge anger rebah. Artina ulah maksakeun kumaha ceuk jalurna Patanjala cai nya takdir mun ceuk bahasa ayeuna mah. Air mengalir. Biarkan air mengalir sampai jauh istilahnya. Dia akan modar filosofi Tangkal Awi, filosofi Pare, filosofi Patanjala kan nu aya di dieu we nya. Jeung nu lain-lainna. Naon anu disebut tapa, naon anu disebut sakti aya kaulah sok sanajan saali. Ke dina padaran nu langkung kapayuna tiasa panginten lebih efisien, rinci, panginten lebih rinci. Namun dina sepakatna pengetahuan abdi nurun kami jeung rekan-rekan. Eta kira-kira upami dibaca tanpa arti bakal lami moal. Cobi beli Hari kuring mah da kakara macana ge. Aya agak eugeul nya nyuhunkeun dihapunten para dosa kabeh da bahasa buhun jeung bahasa ayeuna kan geus jauh bedanya Kang. Beda tahun beda zaman. Ieu urang sami-sami diajar we ieu mah. Lain asa aing pangbisana, heuh aing bisa kitu ngan padahal ulah sote jiga pare ayeuna kitunya tadi. Ulah kawas jiga pare hafal geuning Kang Jajang. Ulah kawas awi disambung dawa pupujieun, awi disambung keur mah panjang, disambung deui alus mah alus keur mah panjang, dipanjangan deui. Atuh nyogok meureun. Leuwihan. Da ampun paralun ka para puun, para sesepuh, ka dulur sakabeh anu geus micinta kana budayana, ka bahasana, ka bangsana. Hormat ka leluhur. Di Gusti anggar ka Gusti, mupusti meureun imah tina naskah nasah. Buhunnya Kang. Cobi ku abdi uang aos make lafal letah abdi ya. Ieu teh anu disebat naskah amanat galunggung.
keropak genep 32 Keropak genep 32 nyunkeun si hapuntenna udah pasti lepat ieu teh sebab ya bahasana kan bahasa kuno Sunda kuno. Pun tabe pun amit ampun nun peralun ka para sesepuh hatur nuhun kasadayana. Awitna mastu nihan temei sakakala rahiang bangga masa sa nyusupna pakuan maka ngaran rahiang tawuwus maka manak Maharaja Dewata mangka manak Baduga Sanghyang Baduga Sanghyang maka manak Prabu Sanghyang Baduga Sanghyang maka manak Prabu Sanghyang maka manak Sang Lumahing Rana Sang Lumahing Rana maka manak Sang Lumahing Winduraja Sang Lumahing Tasik Panjang maka manak Sang Lumahing Hujung Kembang Sang Lumahing Hujung Kembang maka manak Kerakean Dharma Siksa sia ngawarah anak incu umpi cicip muning angga santana kula santana preti santana wit wekas kula kadang jeung nu lainna aya 18 kahanapna salasna mah namun kudu kula kadang sakabeh muni weuh sapilancekan mulah pabong pasalahan paksa mulah pakeudeu-keudeu asing rampes cara purih turutan mulah kede ditineung di maneh isos iseukeun carekna pati krama jaga kita dek jaya perang tanjeur juritan tan alah Korea musuh ti darat ti laut ti barat ti timur sakeuling desa musuh alit musuh ganal mungku kahaja urang miprangkeun si tepet si bener si duga si torasi mulah sida deung kula kadang mulah munuh tanpa dosa mulah ngarampas tanpa dosa mulah midukaan tanpa dosa mulah nenget astri sama astri mulah nenget hulun sama hulun jaga dapatna pertapa dapatna pagengeun sakti beunangna ku Sunda Jawa Lampung Baluk Banyaga nu deuk ngarebutna kabuyutanna Galunggung luk para nu nembe asing iya nu meunangkeun kabuyutanna Galunggung iya sakti tapa ia jaya perang ia heubeul nyawana ia bagja na drabya sakatiwa-tiwana ia tak supagi katinggalan Rama Resi jaga urang anggos dihelon munuh tanpa dosa ngajol tanpa dosa muni weuh tan bakti di Sang Pandita dipuhun di maneh na carita beunang ku sakalih ngarannya na kabuyutan jaga hamo isus dimulah dipamali di maneh mulah kapuhan dina musuh ganal bala beunang dilancan musuh alit mo bonang ditambah